Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun di daerah carios Jawara di Gunung Halimun atanapi si Badag Gerombang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya, tong hilap dirojong, ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyongkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun umaterasna ieu carita Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badag Gerombang. Sok kaparayun sadayana. Si Barjan laju we atuh ngajog-jog ka si Lemur sakumaha pituduh dina eusi eta surat. Tangaranan jago atuh aya nu nangtang teh jola panas we getih jawarana mani ngagolak. Sok sanajan aya rasa kaselempang mah aya lantaran basa tarung nu munggaran jeung sabda teh manehna meh-mehan we kateter eleh jajaten. Tapi keur si Barjan jadu mundur haram nolak cenah. Keun we arek di ayonan atuh dina waktu anu hanteu lila si Barjan teh geus tepi ka si Lemur. Numutkeun surat tangan mah eta si sabda teh nungguan di belah ditu. Nyakeun hayang nyaho ku aing urang teang nah bener kitu euy. Kituna teh si Barjan ngajog-jog ka hiji tempat anu rada neglah. Nu aya sisieun kebon. Di dinya mah ukur aya jujukutan we anu ngemplok hejo. Reg atuh ngarandag bari muterkeun paneuteup-na. Hei sabda, aing si Barjan datang deleueum nyumponan kana panangtang sia. Hayo gelak keluar temongkeun diri. Lamunnya sia nangtang ajak ijen jajaten. Ceuk si Barjan sorana teh maniahan daruan mepeuskeun simpena peuting. Sora anu dibarung ku tanaga batin. Sakedapan mataya anu nembalan ngan bae teu lilati satukangeun rungkun manja. Aya ciri anu ngacorelat bari ngacaul ka luhur. Kalayang curalit ngajumpalikeun awakna. Geus kitu malaju napak kana lemah celegadag. Nangtung dihareupeun si Barjan. Yeuh, kuring sabda. Tetela anjeun teh nyatria. Datang nyumponan kana panangtang ti kuring. Nyaho aing mah jago nu nyatria deuleu. Si laing wanian deuleu. Bet nangtang tarung ijen jajaten kaing sagarupa. Anak itu mah nyusup pakadupungur teh boga maksud pikeun ngajajal meureunnya. Bener. Kuring panasaran hayang ngajajah. Cenah di kadupungur teh aya 3 urang jago anu kasohor. Sanyana lain ukur anjeun Barjan. Kuring oge panasaran ku Bahwira jeung Kisuta. Aya kulahu tak bet hayang ngajajal kadawek poeun kitu di Bahwira jeung Kisuta sagarupa. Nah jago ti mana sia teh euy? Kuring ti tutugan Gunung Halimun. Jadi sia teh jago ti tutugan Gunung Halimun. Jauh-jauh deuleu euy. Bet tepi ka ieu wewengkon Sukabumi sagala rupa. Salila ieu kuring teh nguriling neangan tanding. Anja celang neangan lawan. Hayang ngasah pangabisa. Hayang nguji pangarti nya nepikeun ka ieu wewengkon di Sukabumi. Hade lamun kitu mah sor geura buktikeun lamun nya sia jago hayang ngajajal pangabisa dewek mah euy. Ayeuna mah urang pada nyeka sabuk milang tatuh. Urang mimitian. Sabda anu mihilanna rajang teh laju we ditadah ku si Barjan. Dua bentrokan kekuatan geus hanteu bisa diponda deui. Jarek cek duana teh pating jarek cek kadorong ka tukang. Teu lila mancuhkeun deui kuda-kudana.
Asok, urang teruskeun deuleu. Ukur sakitu Patarajang teh sabda. Seak gajeleng sabda teh mihelan di majuna raja. Gerakan mungguh cepet nakar. Tapi si Barjan ge hanteu cileureun. Rikat pisan ngagiwarekeun tenggelan jeung tacongan sabda. Plos, plos. Patarajang sabda teh bisa disingkahan. Si Barjan hanteu eleh keleng ayeuna mah. Manehna nyobaan males narajang. Hiu, hiu, beureub kenca jeung katuhuna teh mani kadenge pati ngahariu katuh. Rek ngincer-ngincer kana hulu angen. Jelas Patarajang si Barjan teh ngalah kana bagian kalemahan musuh. Lamun sekeuna teh bakal goreng balukarna. Tapi sabda oge hanteu mikeun lamun nepikeun ka kabeunangan. Gentak bae ngimbangan Patarajang dina ulin jurus tata gerak ilmu silat bandrong. Anu ngutamakeun kacepatan gerak jeung serangan anu ampuh. Plos, plos Patarajang si Barjan teh bisa disingkahan. Bari jeung sabda teh males narajang. Dina jurus baduk gaduk tonggong si Barjan teh beunang di baduk. Soloyong meh-mehan we atuh ti jongklok. Lamun teh kaburu ngajaga keseimbangan badanna mah. Anjir. Kade atuh piraku aya jago teh ropoh geuningan. Kurang ajar sia sabda. Aduh. Jurus naon sia teh? Babadug kitu deuleu. Alah, jeung di sia teh sakitu linghasna. Bisi hayang nyaho mah. Jurus nu bieu teh nu disebut jurus embe beger. Naon? Jurus embe beger. Akaraeun teuing si aing ngadenge jurus embe beger deuleu. Alah, rasakeun sia wabales ti aing kurang ajar. Hiat. Seak gajeleng si Barjan kiwari mamihelan di majuna rajang. Dina jurus maung kebet. Katempo si Barjan teh jika maung rek ngarakep boe leungeunna mani rangga. Ramo-ramana oge mani arek nyakar. Pikeun ngungkulan eta jurus maung kebet sabda usikna ulin jurus bandrongna. Dina gerakan totog basa si Barjan arek nyakar. Awak sabda teh ngareuneuh saeutik. Bari leungeun miheulaan nyolodor jika oraya totog we. Keuna pisan kana dada si Barjan beratuk. Si Barjan teh nepikeun ka ngadang heuak atuh karasa dadana teh asa ditotog ku halu beusi we. Teu nyangka kakuatan kawadukeun teh bisa katembus ku sabda. Sabda mireungeun musuhna teh ngabanggieung hanteu cicingeun. Laju we nyusul tepus Patarajangna. Hiuk balatuk ping-ping kenca katuhu besi Barjan teh beunang ditotog. Patarajang sabda teh kiwari mengincer-ngincer bagean hanap. Puguh we atuh si Barjan teh nepikeun ka ngarampayak. Dina kayaan awak si Barjan keur ngarampayak. Sabda geus narajang didampa leungeunna teh beunang ngacelabet kana pueuh ceuli eta si Barjan. Jebrot, celabet. Puguh we atuh nepikeun ka puncelik ceulina karasa nyeri jeung ngahiung. Tapi gentak ngajurung-gurung hudang bari ngagajeleng ka tukang. Kurang ajar sia. Licik. Nah licik palebah manana. Alah, jurus maneh mararane heuy. Jurus naon sia teh nu tadi embe beger. Ari bieu. Alah, ieu pingwing aing kuat ka nyeri kieu sia. Make jurus naon deuleu. Jadi penasaran hayang nyaho. Bising hayang nyaho. Jurus kuring teh jurus buhun nu geus arang langka. Nu bieu teh dingaranan jurus entog mulang. Tong ka mana karep sia sabda. Nah satenjara rabung teuing. Ai jurus entog mulang sagaruba. Jurus entog mulang mah ngade dawet deuleu. Dah ari eta mah kumaha anjeun we. Nganu jelas jurus kuring teh jurus nu geus arang langka deuleu. Asok urang teruskeun ditarungna. Saha di antar urang nu leuwih unggul? Ayo, sabda. Tanah deuleu. Seak gajeleng atuh si Barjan teh kiwari mah beuki ka hudang ngamarahna. Ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisaan malahan majurus-jurus simpanana oge geus dikaluarekeun. Dipalar bisa ngarubuhkeun sabda. Tapi anu dirubuhkeun teh lain jago biasa atuh jawara ti Gunung Halimun. Muridna Ki Jatmi ka anu geus kasohor. Eta Ki Barjan teh nepikeun ka ngajurah roh. Cengkang kedebut geus kabeunangan deui ku tegelan sabda.
Nah geningan hengker jago ti kadupungur teh. Hasok urang teruskeun deui. Allah sia sabda montong ngahina deuleuh. Hasok urang tangtukeun penting ayeuna saha di antara urang anu leuwih jago leuwih unggul leuwih pinunjul. Dawek bakal ngatrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Iya. Tatem bawak si Barjan teh manipating galatar. Nandakeun geus muserekeun sakabeh tanaga jeron. Rengkenek masang jurus pamungkasna bari jeung dina leungeunna teh geus nyekel keris pusakaan. Sahabdana pemusuhna teh geus ngetrukeun sakabeh tanaga jerona malahan manggeus ngaluarkeun sanjata ampun. Sabda oge teh eleh geleng gentak mesat si Rompang. Seret. Si Rompang teh geus dipesat bari ngawangun jurus dina tata gerak ulin silat benrong. Kiwari mah dina gerakan sabat. Basa panarajang si Barjan anu ngagunakeun keris arek nyorocos kana dada sabda. Sakilat sabda teh nyabetkeun bedog si Rompang terang koleweng keris nepikeun ka ngoleweng. Dina kayan kitu sajorelat sabda teh nyabetkeun di bedog si Rompang. Seret. Kiwari teh bedog teh nyabet kana pueuh leungeun si Barjan. Puguh we atuh leungeun si Barjan teh nepikeun ka puntung. Si Barjan aduh songkol ngarasakeun ka nyeri. Aduh, leungeun aing puntung kurang ajar. Wayana kudu narimakan akibatna. Meureunan eta leungeun teh geus digunakeun pikeun dasa sasama. Teu saeutik rahayat jeung urang lembur geus jadi korban. Bongana atuh bet jadi koromolan segala rupa anu kejam jeung telenges. Teu boga ras-rasan. Allah sabda. Maneh memang hebat. Allah, tapi montong ngahina deuleu. Lantaran dewek jadi koromolan teh hayang ngahontal kahayang ngawujudkeun cita-cita. Kahayang anjeun mah ukur ngagugu hawa nafsu, lain jago nu sajati. Lamun nya boga kapangabisa mah anggur mah dipake nang tayungan rahayat, nang tayungan urang lembur. Tina gangguan jalma-jalma anu salasar lampah. Tapi anjeun mah kalah ka kabaud. Kabawakeun sasarna. Teu boga pamadegan sorangan. Eta tindakan teh lain mangrupakeun tindakan hiji satria, hiji jago anu sajati. Sakuduna mah geus bisa milah jeung milih mana nu bener, mana nu salah. Satadina mah kuring teh kapita lantaran nya cenah bakal dibere kadudukan anu saluhur-luhurna. Saupama maksud imam teh laksana. Tapi teh lagedeng kieu jadina sabda. Kuring rumasa geus obat dosa, lobana nasa kasasama. Anu teu tua teu dosa. Nandasa kanu lemah. Nya syukur lamun anjeun geus rumasa kana sakabeh kasalahan mah. Ngan bae geningan ari hanjakal masuk paneuri kaduhung mah tarati heula. Ayeuna geus dina kayaan ripuh kitu kakara sadar. Kuluna mah anjeun teh sadar samemehna. Nya rumasa katutup tingku hawa nafsu geus kahalangan ku kahayang. Tetela gara-gara kahayang ayeuna kieu palukarna. Gara-gara tina laku kajahatan ayeuna kudu narima wawalasna. Sok sanajan sadar teh paneuri, tapi santeuna anjeun teh sadar kana sagala kasalahan anjeun. Sadala ieu sok geura istighfaran. Astagfirullahaladzim. Rumaos Gusti, jisim abdi ti bebolokot ku dosa. Rumaos hirup ukur ngaberung hawa nafsu, ngumbar amarah, ngudag-ngudag kahayang. Rumaos pangabisa teh dipake salah. Mugi anjeun kersa ngahapunten ka jisim abdi. Syukur lamun geus rumasa kana sakabeh kasalahan jeung nyungkeun panghapunten ti Gusti Maha Suci. Ayeuna kuring rek mengeta hampura ka anjeun. Kuring kapaksa kudu nyeun tindakan. Sanyana mah kuring teh tentara anu keur ngabelaan rahayat, ngabelaan nusa jeung bangsa tina gangguan gorombolan. Kuring buka pancen ngarengsekeun pasualan gorombolan di wewengkon Sukabumi, khususna di dieu di Kadupungur. Anu cenah
Kekuatan goromolan di kadupungur teh kacida hebatna, kacida tanggohna. Susah pikeun ditumpesna. Anu cenah numutkeun beja. Anggotana teh nyata para jawara. Jeung dipupuhuan ku jawara anu garaga sakti. Nya di antarana wae Anjeun Barjan. Ku kituna eueuh cara sejen. Pikeun ngalumpuhkeun goromolan di kadupungur. Nyata ku cara ngalumpuhkeun anjeun tiluan anu dianggap boga pangaruh, boga kawasa jeung boga kakuatan. Jadi maneh teh tentara sabda. Maneh hebat sabda. Lian ti jawara. Maneh oge tentara. Jalan urang memang beda. Maneh jawara nu sajati mah sabda. Enya kekuatan goromolan di kadupungur teh lantaran ayak kuring, kiwira jeung kisuta. Lamun maneh boga maksud arek kumpes goromolan di kadupungur kade sabda. Kade ulah gagabahnya ngarepan kiwira sabah lantaran lian ti jagokan ilmu silat. Eta kiwira teh boga ilmu gaib kitu. Si Barjan teh laju ngalepaskeun nyawana. Ngan bae memeh manehna teh ajal binasa. Bet diparengkeun heula sadar kana marga kasalahanana. Pun kitu deui harita teh ngawabadianan ka sabda. Kade cenah lamun arek numpes goromolan di kadupungur ulah gagabah lamun nyang hareupan Bah Wirasabah. Basa mireungeus si Barjan teh geus ngalepaskeun nyawa. Atuh ku sabda teh diboroe. Malahan mah ku sabda teh dikurang gaber ka si Barjan teh. Sanya nama hati nama ngarasa dosa lantaran manehna teh. Geus jadi jalma anu jadi cukang lantaran nepikeun ka eta si Barjan teh ajal binasa. Tapi demi kepentingan sararea, demi kepentingan rahayat, demi kepentingan bangsa jeung nagara, sabda kapaksa kudu nyieun tindakan ka eta gorombolan. Barjan, teteh lagi geus ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi we anjeun teh meunang pahampura ti Gusti Nu Maha Suci. Ceuk sabda kitu teh bari ngusap beungeut si Barjan. Dina kayaan kitu teu ngusila aya nu datang. Nu tayalian di Kopral Abbas anu ti tadi teh ukur lajowe ti kajauhan. Basa geus nempo musuhna geus dina kayaan eleh teterleh jajaten nepikeun ka ajalna. Atuh Kopral Abbas teh nyampeurkeun ka sabda. Kumaha teh kunaon sabda? Syukur geuningan unggul. Enya alhamdulillah kuring unggul teh kunaon. Ngan kapak sewe ieu si Barjan teh nepikeun ka hanteuna. Ah wajar we rek payah oge. Da pugu jalma jahat atuh. Jalma sasar. Tapi kuring teh kaget euy. Nah kunaon tadi teh? Maneh teh jiga anu akrab jeung si Barjan teh memeh paeh. Nya basa keur sakarat geuning. Memeh ieu si Barjan ajal binasa. Manehna teh geus sadar kana sakasalahanana. Rumasa kana dosana. Alah nu bener sabda. Enya bener. Ieu si Barjan teh najan gorombolan, tapi isi Barjan teh jawara sajati. Anu ngaku kana sakabeh kasalahanana. Rumasa kana sakabeh dosana. Narima kana sakabeh akibatna. Alah kitu kutan teh. Ngan hanjaka we leuir teuing sadarna. Ari geus sakarat kakara sadar. Urang mah teu boga hak pikeun nganileh jeung teu boga hak pikeun ngahukuman. Sanajan isi Barjan paehna teh cukang lantaran kuring, tapi meureunan ieu teh geus kudu kieu we jalana. Sing inget manusia mah bakal narima kana sakabeh amal jeung perbuatanana. Ku kituna urang kudu sadar. Urang ge cantang tu bener, urang ge cantang tu bersih. Pasti loba dosa. Eta dosa teh bakal marines ka sorangan lamun henteu kaburu sadar jeung nebus kana sakabeh kasalahan. Ku cara laku dharma nyata ikhlas. Ikhlas teh kudu bersih. Geus ayeuna mah urang kurebkeun ieu layon si Barjan. Urang pulasara sakomistina. Urang doakeun mudah-mudahan kenging pangampura ti Gusti Anu Maha Suci. Ceuk sabda laju we ngajakan ngurebkeun layon si Barjan. Atuh peuting eta keneh layon si Barjan teh dikurebkeun we sakumaha mistina. Laju didoakeun kuduaan. Sabada rengse mah duana teh laju marulang we. Ngadon monok diwe di lembur Citamiang. Mitra waktos tegening perantos teu nyakapannya.
Sakela urang tuna jajar carita cawara ti Gunung Halimun dugi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya pratosanana putena tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.